terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya. Kaget kiaina. Orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar. Jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna. Keur ngakeul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitulah carita torikoh nama ambalaya kuari urang mendek bertorikoh di Indonesia bae torikoh pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar torikoh di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalayah torikoh. Tapi kan di deuleu ku urang nu bertorikoh teh eta tadi nyokotan duit, larangan-laranganna, dagang limbah, nyandung deui nu bertorikoh teh. Lain hayu ngebersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat. Lamun urang hayang di torikoh mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha di ka Allah keun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya. Ke mun geus usul kakara opat sekaligus. Opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali torikoh paeh di luhur beuteung. Nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seuseurian nyana makanya salat maghrib pan harita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seuseurian rakaat kedua diseru seuseurian beres sholat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa nggak sopan tuh. Waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiaina orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar. Jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna. Keur ngakeul lah ceburan langsung dibawa ka imah. Berarti lain jelema sambarangan ya masyaallah. Tuh geus kanyahoan ternyata. Nyahoan teu daek berjamaah nyana. Teu daek berjamaah lantaran di jerona. Aduh lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa. Aya Avanza di jero teh, aya Scoopy di jero, aya Beat, aduh aya motor Beat. Aduh Gusti Allah agung, komo nu SMS dambung kajahoan kuno kolot mah nu jahe anyar lah, cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah, lain jelema tah mal daek, ya Allah, urang mah daek nama umum sate ayah santri ustad datang ke mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azam lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal macak pikir masih basuk kene yang penting bacaan Fatihah rapi kulantaran iya masuk make adab make kopiah make samping iya mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun
eta gelan zohir ge eta mah masih syariat keneh bari bagus make kopea make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamamun pantes aya kasalahan eta kakarak zohir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum ka moal ih Muhammadiyah ge tutu masalah tah jeung make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal tah mencen sakumaha biasa keneh masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum embung teu bisa disalahkeun sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum kana teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun olos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok geus supaya ulah anu ngamakmum bila perlu masuk ke temboknya nah ulah sia tembok aya di makmum embung aya ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon aing ngamakmum ge sebagus kitu maka lepis teu make kopea budak sakumaha dek nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin sia ulah sok nyanyahonan geus aing mah nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab daun nyahoeun nyana lah kos kitu tuh eta kakarak zahir kobo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak ngamakmum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batinda wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pandek ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran dek dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jelema nu geus aya ka batin wah bung deka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam na yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah ngina beda karazana ongkos ceramah kiai bagus ya dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar karti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam